wargi-wargi sadayana herang tiis betah angge dia ibak. Iya janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana haturan patepang sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah pribados ayeuna tos dugi di Kampung Cicanar Tonggoh, Desa Mekarwangi, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis. Kangge ningal kaendahan nu aya di Palidieu. Nah, wargi-wargi sadaya, ayeuna urang ningal di lembureun ka Paliditu. Wargi-wargi sadaya salian ti ningal perkampungan anu betah, urang oge tiasa ningal kaendahan alamna anu masih keneh hejo. Wargi-wargi sadaya di palihan ieu sok sanaos rorompokna tos ka Kang Sarae namun sampean mah masih kena araya. Nah, wargi-wargi sadaya, ieu ciri khas Sunda nyaeta tampian. Tadi tinggal kapan dulu. Kang, sayuna wargi-wargi sadayana herang tiis betah angge dia ibak.
Pihatur tina dinten iya di lembur Cicanar Tonggo ke desa Mekarwangi Kecamatan Sukamantri Kabupaten Ciamis. Insyaallah urang patepangdi dinas wakos anu sanes wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.